budak mah lah nanti diurus ke burung dahar mah burung hirup budak mah. Dan hese mah naon ngadidikna. Kira-kira anak urang geus aya geus nyiapkeun budak anu engke bisa ngurus urang geus kolot. Ye budak urang boga opat, tinu opat teh aya nu sanggup kehadiran urang nalika urang geus buruk bacin. Belum tentu bating budak jauh jeung agama budak teu apa dosa mah. Wah, dipiceun ta urang oge. Pan aya dongengna. Aya budak dua dulur geus beunghar, ai bapana teh heuh kitu buruk bacin. Ya cicing we teh. Bapana teh mun aya tamu teh mokoling tamu agung wungkul. Brot hitut. Kababayan ngalukrah. Eta anakna cek anakna, aing ieu bapa aing ngerakeun. Cek tamu teh, siapa itu bos? Oh, nu gelo tadi ku abdi cenah di eta diampihan. Bapa pada. Nya. Murukan teh. Nya ngobrol we adi jeung lanceuk teh, "Adi, naon lain urang teh leundeuh kianat teu daerah ieu tamu agung wungkul datang ka imah ye." Kumaha? Siapa ngerakeun? Nah kumaha kitu nya hitut nya kababayan nya ngomongna ka mana karep abong geus linglung. Kumaha tuh? Kieu we adi ayeuna mah urang tuna di gunung di leuweung. Urang nyieun pila nu alus, urang nitah pagawe si omen gadaekeun. Digaji ku urang da beunghar ieu urang mah. Gitu jadi caseula digotong dibawa ka leuweung teh kuduaan ngarengkuk weh dibawa ka leuweung tah tengah-tengah leuweung di jalan nu nanjak eureun da capek pas ngareret aya tangkal jambu depikeun ka meupril teh tangkal jambuna teh naon eureun heula nah itu jambu alah cenah euy aing lapar euy torek naik nu adina teh sampan cenah tewak geus kagumes tak beak bapana mah cicing wadina tolomong bari ngaringkuk. Geus beak tah. Jamuna teh ngaran teh 10 sewang. Ari nu adina mah disakuan disesakeun 3. Nu lanceuk mah mah disesakeun teh 4. Ceuk bapana teh, "Nah, hajang make jeung disesakeun." Anu gede teh, "Ih, ari Abah abdi teh boga anak 4 tak keur oleh-oleh ti leuweung jamu monyet teh ai manehna jang bet disakuan 3 ih ari Abah abdi mah boga kanyaah ka anak disesakeun 3 anak abdi mah 3 pan di imah bisi moro kumaha ceuk bapana ngah sia mah kajeng disesakeun aing ge kitu baheula ka sia teh lamun aing menang jamu 5 dihakan 3 dibawa 2 keur saria hiji ewak tapi buktina geuning ayeuna tempo sia geus beunghar mah tempo sia ayeuna geus jalugjug mah ka aing kalakadeuk miceun aing apal aing dibawa ka leuweung teh deuk dipiceun ku sia montong disakuan-sakuan hakan lebok teh ku sia kabeh ceuk bapana teh reuwas anakna dan kitu mah tuh maneh atuh bet ngagugu Abah ampura abdi Abah iya Abah rumah syabet tidak ngajauhkeun Abah ayeuna mah Abah ayu urang mulih deui ampura abdi pek bae deuk ngising deuk ieu gede imah abdi da imah Abah nuhun abah geus dielingan ku abdi sadar jelema 2 eta lantaran gara-gara ngalah jamu monyet di leuweung bisi kajadian anak urang kitu nah geus siap anak urang ngurus urang nalika urang geus kolot so bisi urang dipiceun jaga teh tuh di Cina mah kitu lamun kolot geus teu produktif da si di komunis di ditu mah ditayong dikumaha diusir karena apa Islam tidak masuk tah ieu barudak teh sing ngaraji teh sok sing saroleh sing tanggung jawab ka indung jeung ka bapa tak bisa karasakeun ya budak soleh mah matak cenah geuningan anu bakal kabawa maot mah iwati 3 hiji sedekah jariyah 2 ilmu nu mangpaat nu katilu naon waladun solihun yad'u lahu budak anu soleh anu sok ngadongakeun ka indung bapa bisi urang pernah maseaan kanu jadi indung bisi pernah urang ngajaheutan kanu jadi bapa ti ayeuna meungpeung hirup keneh ameh ridho aranjeuna di mana anjeunna ridho insyaallah urang bakal barokah doakeun inung bapa jeung urang sing sehat jeung barokah ulah ngadoakeun sing panjang umur sabab urang bisi teu tanggung jawab pantes karayap 135 tahun
Ujang bejana cenah aya wayang golek rame dalangna kasep. Mah hayang dalajo Ujang.